A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Balik tah. Ba tegasna balik tah naha. Lahum eta tetep ka kabeh. Nasibun nari babagian. Nasibun nari babagian minal mulki tina karajaan. Ayat tegasna laisa taya. Lahum eta tetep ka kabeh syai'un naon hiji perkara minhu tina itu mulki. Walau kana sareng sanajan aya itu mulki. Walau kana sareng sanajan aya itu mulki. Paijan maka atu layu tuna maparinkeun kabeh. Annasa ka manusia nakiron saeutik oge sarua jeung qalilan. Ayat tegasna syai'an saeutik oge. Ta'apa nu merekeun itu ta'apa nu merekeun itu jama. Ha kana itu nakir. Qadro nakrotin kana ukuran sacangkang siki. Fi johri nawati dina johirna siki. Liparti bakhlihim karena ngapotkeunana koretna kabeh. Liparti bakhlihim kana ngapotkeunana koretna kabeh. Amatawa bal baliktah anahaya suduna. Hasud kabeh annasa ka manusia. An-nabiyya tegasna ka nabi sallallahu alaihi wasallam. Alama kana perkara ata anu ngadatangkeun hum ka kabeh Allah sapa Allah. Min fadlihi tina karunia Allah. Minan nubuwati tina kanabian. Wa kasratin nisa'i sareng seurna awewe. Ya tamannuna anu ngarep-ngarep kabeh zawalahu kana leungitna itu padoh anhu ti nabi. Wa yaquluna sareng ngarumung kabeh laukana lamun aya itu Muhammad nabiyan eta nabi lastagola anin nisa'i yakin katungkul itu Muhammad anin nisa'i ti awewe. Faqad ataina maka teman-teman ngadatangkeun kami ala Ibrahim maka ali Ibrahim. Jadahu tegasna akina Nabi Muhammad ka Musa seperti Nabi Musa. Wa Daud sareng Nabi Daud wa Sulaiman sareng Nabi Sulaiman. Alkitaba kana kitab wal hikmata sareng hikmah. An-nubuwata tegasna kanabian. Wa ataina sareng ngadatangkeun kami hum ka kabeh mulkan azim kana karajaan anu agung. Pakana maka aya li Dauda ka Nabi Daud. Makana maka aya eta tetep ka Nabi Daud tis'una mraatan hari 88 pamajikan.
Wali Sulaiman sareng ka Nabi Sulaiman alpuma baina hurati wa syariatin ari 1000 perkara antara anu merdeka wa syariatin sareng syariah. Syariah teh amat. Paminhum maka eta tetep sawarena ti Yahudi man ari jamaah mana anu iman itu Yahudi itu man bi ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya bi Muhammadin tegasna ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum sareng eta tetep sawarena ti Yahudi man ari jamaah sadda anu ngabalir itu man arada tegasna ngabalir itu man anu tina ti nabi. Palam yu'min maka teu iman itu man waqafa sareng cukup bi jahannama naon neraka jahannam syairon kana siksa ajaban tegasna siksa liman kajama la yu'minu wa anu teu iman itu man. Wallahu a'lamu bimuradihi. Kamari aya hiji jelema ngaranna Ka'ab bin Ashraf. Ya Ka'ab bin Ashraf teh paladur sadayana termasuk jelema namimahnya, sebab pagawean Yahudi teh beukina ya semet kewari adalah ngadu domba. Nyawa ngadu domba namimah nya, makana la yadkhulul jannata namamun moal asup ka surga jelema nu tukang ngadu domba, ngadu-ngadu besi kurang kaharti. Ayeuna nu kumaha ngadu domba teh bah. Ayeuna Bah Wahab ngomong ka Mang Oman bahwa Mas Adin teh conge sakin. Ngomong ka Mang Oman, man si Adin teh conge. Ku Mang Oman dibejakeun deui ka Mas Adin. Din Bah Wahab ngomong ka mana ngomongkeun kieu sia teh conge. Hukum memang conge. Ya kan sewat meureunnan aya diomongkeun di tukangan mah. Teh eta Mang Oman ngaranna ngadu-ngadu ngoper omongan. Ya. Terus Mas Adin ngomong deui. Tak kolot-kolotnya sok ngomongkeun batur di tukangan. Aya pagawean mah tukang ajan tapi cungurna kitu. Diomongkeun deui ka bawahan. Wah, Mas Adin ngomongkeun kitu, cungurna kitu cenah. Eta teu sopan Mas Adin ka Bah. Wah, da mulai pararanas duaan kan. Nungtuna bangsat si Adin aing kieu ge kolot geus wisan ieu. Nya akhirna pasewat sew. Cek Mang diomongkeun deui ka Mas Adin. Din. Eta bawa ngomong kitu. Pokona pokona mah. Jadi garelut eta. Kareta bawah ngaranna adu dong. Jadi mindahkeun omongan ti hiji jelema ka hiji jelema ngaranna eta namimah. Ya. Tak kelas teri. Aduh rada ngabeh moman. Tuluy paladur sadayana kadang-kadang ieu paladur saya di keluarga ge aya. Ya, baheula cuma cerita bapak almarhum nyawa bener nyawa henteu. Ya. Aya hiji jelema bobogohan jeung hiji awewe, geulis eta dan. Geulis ya pokona. Ngaranna misalkeun si Titin. Ya. Gitu, dibogohan ku si Memed. Si Titin teh aya geus gitu si Titin dikawinkeun jeung si Rojak. Ya, pan meureunnan tadi bobogohan jeung saha tadi? Si Memet.
sewot arek dikawinkeun jeung si Rojak. Akhirna kumaha ye carana si Rojak pepegatan jeung si Titin. Maka si Memet inisiatif. Cek si Memet ya, Tin. Saulah sok ulah daek nikah ka si Rojak. Kunaon kitu men? Ai si naon ngaranna? Si Rojak masuk nyecrok bohong. Sok nyecrok bohong. Bener maka demi Allah segala. Demi Allah aing mah. Sok nyecrok bohong. Cicing ulah kasari bah. Cuma carita bapak demi Allah baheula. Nya keur nyaritakeun namimah. Akhirna bebeja deui ngadukeun deui eta si Memet ka si Rojak. Jak, naon sia? Isyarat nikah jeung si Titin lain. Naon? Ulah sia si Titin mah buntutan. Aya buntutan. Nya. Akhirna jadi ta si Rojak jeung si Titin nikah. Maka di malam pertama eta si Rojak panasaran ningalian wae liang tai si Titin. Diincer dari yang taina we. Pan meureunan si Titin mungkin curiga. Bener cek si Memet berarti si Rojak nyocrok bool cenah ieu. Ayo nepikeun ka nyanyi dari katihan. Nepi teu jadi dan papanganten eta pepegatan geus untung saha? Atuh untung si Memet. Jadi nungtungna si Titin benang ku si Memet. Tah gara-gara ngadu domba. Karena itu bapak bawa buat telbi ya eta ngaranna namimah eta keur kelasan salaki pamajikan. Kadang-kadang orang diadu-adukeun ku hiji jelema paladur sadayana supaya geus dina rumah tangga ieu si namimah nya ayat nu menerangkeun tentang namimah paladur saya buka we surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Hei jama-jama anu iman, di mana-mana aya jelema ngadu-ngadu ka maneh, maka eta jelema fasik ngadu-ngadu ka maneh kudu tabayun heula ulah waka langsung percaya, Pak. Enak ya? Aya nu ngadukeun ka bapak-bapak. Dak, ulah ngaji ka Haji Utis Muhammadiyah. Tanyakeun heula, ngomong ulah kae percaya. Nung teu cek ieu Muhammadiyah, cek ieu Muhammadiyah. Nung teu canaon-canaon geus bu ngaji. Koplok pun eta. Bener teu? Gara-gara si nu ngadungan. Aduh, maka kudu tabayun tanyakeun heula. Ji ari ente Muhammadiyah lain. Kitu. Ya, buktikeun heula. Bener apa henteu buntutan ulah waka percaya kasih Memet. Bener apa henteu cerok bohong. Ya lolobana kadang-kadang jelema sok langsung percaya. Talamun kiwari memang awan disebutna hoak. Ya, hoak berita bohong. Loba kan? Pugut teu kitu batur. Kadang-kadang diomong ayeuna mode Habib Rizik cenah jeung Pirja naon ngaran berbuat senonoh eta hoak eta. Pagawean wartawan anu nyieun-nyieun supaya urang sewot. Kareta. Karena namanya. Tah eta besing teu ngarti naon si nu dingaranan namimah. Tah kos kitu ngaranna namimah paladur sadayana. Allahu Akbar. Ta eta pagawean Yahudi teh paladur sadayana kos kitu. Ya. Semet kiwari, Pak. Kunaon Irak ayeuna rejet. Diadu-adukeun bahwa paladur sadayana Saddam Hussein ieu adalah boga senjata kimia jeung senjata biologi kan? Bener teu? Nyata teh nepi ka ayeuna bogaan senjata kimia jeung senjata biologi.
Eueuh kan si Memed eta. Hah? Rejet negarana diboman ku multinasional. Muammar Gaddafi paladur sadayana 33 tahun jadi presiden ya. Tuluy ti mana? Ti Libya aya nu disakolakeun ka mana? Ka Amerika. Akhirna nu 100 urang ieu paladur sadayana diadu-adukeun, diadu domba jeung Muammar Gaddafi, rejet negara Libya. Syria nepi ka ayeuna. Syria nepi ka ayeuna. Maka Timur Tengah ieu paladur sadayana subhanallah rejet kabeh. Pagawean Amerika ieu. Ya tingkat negara ya. Urang ayeuna, urang ya sing tarenget paladur sadaya. Urang ayeuna keur diadu-adukeun. Ngan teu daekeun beunang urang mah. Nya NU jeung NU diadukeun. Bener teu? Nya NU jeung NU supaya sewot NU ka NU. Nyieunlah semacam si Abu Janda. Nya abu-abu lah pokoknya mah nyarariin gitu. Ngahaja bahkan ayah Habib Kribo teh ngoman eta teh jang mancing-mancing antara Habib jeung Habib Garelut. Bener teh? Pamena ahli thariqah aya di negara urang Habib Lutfi eta teh ahli-ahli jelema deukeut ka Allah para lur sadayana nya sehingga diadu-adukeun antara Habib Lutfi jeung Habib ieu paladur sa abe Habib jeung Habib paewaan nyieun Habib bobohongan eta Habib Kribo mah lain Habib bisa wae mang awang Habib awang aya Habib Kribo segala macam pan polongo eta nya ta ieu mang awang geus tiba heulana Yahudi teh pagaweanana kos kitu kamari geus dijelaskeun eta sabada eleh perang Badar maka datanglah si Ka'ab bin Ashraf jeung babaturanana ka Mekah ngalongok ka Abu Sufyan anu areleh teh kitu nya. Maka cek Allah alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yu'minuna bil jibti wa tagut manehanana anu ilueun ka ditu percaya kana tapekong ngomong maranehanana ka jelema-jelema kupur tegasna Abu Sufyan jeung babaturanana. Sebenarnya lamun arek pa bener-bener beneran sih ya beneran si Muhammad heles ya mah arek elek ku si Muhammad sebenarnya mah ayaan kana beneran sia aya hidayah teh di sia nu bener mah sia enak kieu nya cek manehanana gitu nya enak kieu qalu lahum anahnu ahda sabila wa nahnu ulatul bait ayeuna kami anu ngurus baitullah anu nginuman naon mere nginum kanu munggah haji ngalayanan tamu bahkan jelema anu ditahan ku kami dibebaskeun. Apakah Muhammad ye sia mah cicing wae geus elek kieu lawan deui gelut deui ngadukeun eta tong setong iman kasih Muhammad provokator rek naon sia ta eta paladur sadaya ta jelema kos kitu paladur sadayana langsung diponis ku Allah Subhanahu wa taala nya kitu ulaikal ladzina la'anahumullah wa mayal anhu wa mayal anillahu falan tajidalahu nasiro jelema kos kitu mah geus dilanat ku Allah. Jadi kesimpulanna lamun ayeuna jelema beuki ngadu domba paladur sadayana ieu lamun jelema sok tukang ngadu-ngadu menang lanat ya Allah. Pantes cek Kanjeng Rasul la yadhulul jannata namamun moal asup ka surga nepi ka kos kumaha oge jelema tukang ngadu-ngadukeun. Jika orang ulah sok gampang ngadu-ngadukeun jelema lamun can bener-bener bukti. Karas da? Nya buktikeun heula. Artina
nyatakeun heula tabayun heula bener teu saeta kitu Mas Adin teh conge sabenerna misalkeun itu mah contoh paladur sadayana ulah bayan percaya wae kade Pak ayeuna mah kudu berita-berita maka kuring mana nepi ka kiwari ge ayeuna kana berita TV percaya teu percaya hiji naon ngaranna ge khobar mahtamal sidqa wal kizbah anu ihtimal antara bener jeung bohongna karena nepi ka ayeuna TV geus teu dipiara di malamun lain si ato mah rejet bah enggak ada TV biarin ngahaja naon teh beritana kos kitu kabeh asaan aya nama TV lobaan teu icreugna daripada icreugnya mamanya bahkan aya nama TV-na kedeung deui marake mayar lain mangawangnya kudu mayar urang kedeung deui nya berita teh kos kitu jeung kos kitu tah sehingga diadu-adukeun antara Kanjeng Nabi jeung orang-orang kafir supaya silih gontrok-gontrokan bae supaya ayeuna sewot bae ka eta Abu Sufyan ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya balas dendam ya makana ai jelema-jelema kos kitu mah disebutna munafik meunang ilu teu boga prinsip kos munafik lah panai munafik mah ya wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin kitu wa ija khalau ila syayatinihim kadituna qalu innama akum innama nahnu mustajun lamun ieu menang ieu ka dieu lamun ieu menang ieu ka teu boga prinsip karas teh makana kuring mah prinsip jadi prinsip modal nyeun pasantren prinsip we bung aya na ngaju-ngajukeun kana duit pamarentah teu geus embung we aya nu ngojok-ngojok mah man loba ngeunaheun menang loba duit eta nya prinsip we geus arek kieu we arek saeutik arek loba santri nu penting dipercaya ku Allah na jeung budak teh saroleh sakitu be soalna bapak mah ternyata karena duit kos gitu kunaon sih disadeng ieu berhasil ngadidik santrina anak-anak nasaroleh horeng kadaharan anak apik luar biasa bapak sieun momen maka eta lulusan teh sadeng jararadi bae sapetot-petot ge horeng parabna eta ngaruh parab ditilik-tilik nya hiji doa nomor kadua parab subhanallah gitu jararadi bae jadi barisa bae balik ti pasantren teh usahana atuh usahana barokah gitu nya anu jadi ustadna barokah paladur sadayana gitu nu leuwih deui nu leuwih resep deui ceuk ieu tina anak 12 kabeh barisa ngaji hebah nu aya kan kabehna 14 12 kabeh barisa ngaji ceuk ieu naon rahasia nu horeng parab ngaruh momen subhan ya Allah paladur sadayana ji tanya tah ceuk Allah subhanahu wa taala ayeuna tadi eta menang laknat ti Allah nya jelema tukang namimah teh tegasna hitobna ka Yahudi nomor kadua ayeuna jadi ieu istifham sebenarnya mah paladur sadayana amlaum nasibum minal mulki cara bahasa urang mah kumaha lamun ayeuna kaeta jelema aya babagian tina karajaan artina kabeneran eta si jelema teh dijadikeun pemerintah jadi pamimpin jadi raja nya kitu laisa lahum syai'un walau kana teu ayana naon jeung lamun aya ya punten tadi paijan teh adalah naon jadi lain di mana-mana logatna atuh bahasana paijan layatunan nasa naqira atuh eta jelema teh ya lamun jelema kos kitu paladur anu hasud bae
anu tersep wae ka hiji jelema pagaweanana ngadu domba, lamun kerja di pamarentah ge, lamun kerja di pemimpin ge tuluy beungar moal mere. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Allah akan membantu seorang hamba selagi hamba tersebut suka membantu terhadap hambanya, terhadap naon dulurna. Bener tak? Caduk. Namun geus jadi dibere kerajaan, dibere kabeungharat, wah mau ngabantuan cek Allah teh. Atawa memang paladur sadayana maranehanana hasud. Kitu teh hasud. Pura-pura baget. Tujuanna nama paladur am yasudunana atawa manehanana hasud ka manusia alamat atahumullahu kana perkara anu geus ngadatangkeun ka kabeh Allah min fadlihi tina karunia Allah anu diberekeun paladur saya ka Kanjeng Nabi nya. Kitu diberikan tina kanabian loba awewe paladur saya tak tujuan anak abeh leungit pengaruhna tingali paladur saya na ayeuna di urang eta pamarentah hayang ngagubrakeun Habib Rizik kos kumaha boa kan tapi tetep Habib Rizik ayeuna naik bae paladur sadayana Allahu akbar. Alama atahumullah min fadlihi manehanana hasud. Naon si ari hasud teh hayang ngaleungitkeun nikmat anu aya di batur. Dadan maju haji utis misalkan sewot kadang-kadang sok ngomong-ngomongkeun. Dak cenah si dadan mama juga usahana eta kitu lamun ngaliteran bensin teu mahi cek ieu teh aya ngomong-ngomongkeun ka batur. Abeh bangkrut kan dan eta Yahudi kos gitu. Aya misalkan ayeuna ye agen maju ye. Ieu dagang di dieu, sewot ka agen. Dak ulah balanja ka dinya. Kiloanana teu bener. Paneta kunyuk Lampung eta. Ari teu. Pugu nyaho bener nyaho teu. Geus ngabuktikeun apa encan. Hah? Ta eta faktor ayeuna paladur sadaya kenapa seseorang itu terjadi namimah paladur sadaya hiji memang korek nomor kedua memang boga hasud sewot karena ya memang jelema lamun geus sewot mah kira-kira osok ngadu-ngadukeun teu ayeuna lamun aya hiji jelema sewotan ka kuring pasti nu ditinggali teh kagorenganana bae. Kuring misalkan tara make kopiah aya Pak di dieu naon sadak cenah mah santri ka Cijeray Kang Haji na ge eueuh bae goblok Pan aya ta Mang Nur nu ngomong kitu tanyakeun ka budak santri geus pusingeun belajar jeung eta rindueun santri di dieu mah kana prek deui mengaji bae ayeuna ieu malam Rebo harayang mah kunyuk santri pareta sampai ngomong kieu Pan ulang tahun Kang Haji cenah. Tolos mah ulang tahun geus sia, bapak-bapak mah teu ulang tahun. Tuh sarari Pan, rupas eta. Aya dikira libur cenah. Heuman, aya jelema ngomong-ngomong. Jelema sandan di Cijeray mah kieu na ge eueuh wae. Ya, subha lamun geus eueuh wae berarti eueuh wae beneran lobaan keneh eueuh. Ayeuna bapak-bapak pernah teh ayeuna ngaji malam Rebo kuringna eueuh. Atuh sampai kuring kamari teh nu aya berkat teh mah man. Cigi tungguan ulah kabubar. Kuat nungguan. Kadang-kadang eleh walim didi jeung ieu ge. Jeung nu ngajarna. Ya, Bung Awalim Didi bae alpaan. Dak santri ikhlas opat. Kucuk urang teh mana-mana. Eta lamun poe Sabtu mah man. Ya, ngajar ti dieu. Dok ngajar subuh. Balik ka Sadeng. 6:30 nepi jam 8, 7:30. Kelumpat teh ka Sadeng jalan ibu-ibu. Lumpat teh. Kadang-kadang nepi ka dieu jam 11:30. Ye ada Kang Hajinya. Tolong pan eta. Pernah hapreh.
Geus malolor we eta mah. Urang mah kokoh ge geus bulak-balik geus ka kandang bebek deui nungguan ku setengah jam nungguan santri. Ieu mah karek urang kucuk. Murid ai insyaallah eta. Subhan urang mah geus jobbar aboa eta mah man dihitung. Di dieu ka sadeng 2, lompat deui ka sadeng jalan. Moda ayeuna ya. Karek geus kikieu ya ti koro, karek cara tadi ngaji jeung karek cara ayeuna. Ti sadeng jalan. Karek geus kieu ya. Aya meureunnan sajam, da geus magrib di ditu mah. Beres salat Isya, salat witir, dereng deui. Kieu mulai mendidi. Geus mulai deui cacahan deui. Kedeung ti dieu lompat deui torojo. Kan lieur ka manana disebut wae cenah. Hendak koe ka jelema. Eta teh nu ngomongna ustad eta. Cek ieu sia mah heran. Nyaho henteu cek ieu ka budak. Coba dak kita cicing di Cijeray. Tongkrongan aing aya apa eueuh? Nya Allahu Akbar. Tah eta baladur saya kadang-kadang memang ada hasud dina hatena. Sehingga ngomong tepugu kartos teh. Tapi Yahudi teh ngomong gitu. Ku sebab sewat ka eta jadi ngomongkeun ngadukeun goreng ka batur. Maka kudu tabay buktikeun heula. Si eta teh kitu apa henteu. Besingkos si Memet jeung si Titin. Kari teh bah. Ngopi we baeuna mah. Kartieun bawa apa? Dak ulah bangga bawa ajan wae eta mah ajan antara make wudu cenah. Mau menang ganjaran. Ujug-ujug anu ngomong kitu we bah. Pan kadang-kadang eta nu ngadengna, "Wah, cenah nya." Teu ditanyakeun ujug-ujug sewot teh ka bawah. Polong batur tukang adan. Isi kunyuk nami mayang nyabok anu kitu tah. Aya teh ngalembur ge. Dak ulah ieu ka Mulim Nuro. Naon sebabna? Tara make kopiah eta mah cenah. Muhammadiyah. Toloban. Haji lamun teu ngabuktikeun hujah ceugenten aya habar, mamikin jauh mungkin serem kadengena. Aya jelema na kapler na cenangan. Dibejakeun ka dak si eta mah burut. Pugu cen. Aju deui ka burutna sagede kalapa. Eta kanjutna cenah ge kaplerna. Cenah lamun eta mah lamun ayeuna di beuleman bulu hayam sokan disada cenah burutna kokok. Jadi teu kacaprak eta omongan. Kuring mah man baheula ngaguran dia. Menang untung 2 juta. Kade ka Bogor mah menang 200 juta. Ngadat bapak kuring. Cia cenah ka bapak boga untung 200 juta, masangan mere 100.000. Cek siapa? Tuh si anu ngomong. Kade atuh mere boga untung 200 juta mere 100.000. Kira-kira we dikirimkeun ka kolot ku 100.000. Ngadat kolot. Kadenge orang ka kolot mah 200 beleguk cekit ya. Si anu ngomong, si anu yang narok we cekit ya. Eta kadang omong, makanya ulah percaya teuing kadang-kadang ka omongan. Karena Mas Pak. Nya Mas, masuk dagang baso. Itu nya cek si Ajis teh orang Cijeray, dak ulah meuli baso ka Mang Aspa. Daging beurit. Eta kunyuk eta. Horeng abeh Mang Aspa bangkrut si Ajis dagang baso. Hamawan. Ulah meuli katimus ti Mang Oman. Eta malamun keur ngadonan katimus na kesang lagi raragagan kadinya. Aya eta kadang-kadang. Tah orenganan faktorna nu kitu teh hasud. Sewot batur maju abeh leungit nikmat anu aya di manehanana engke manehanana meunang kauntungan. Akhirna nu dagang katimus mah batur mah. Tak abe kieu, abe Nabi Muhammad jeung Abu Sufyan garlut deui, pan beureunan jadi rariweuh deui, engke untungna manehanana.